Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Diiring ku kadeudeung ka Nya Gusti anu Maha Suci, urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matu kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Aki Ruminta. Ayeuna kantun bagian anuka 15 nanya pamiarsa sadayana upami telepat mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Atuh ngarah teu nyangklong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Aki Ruminta. Piraku Andika teh nyaho Ruminta pan ilaing teh jalema sakti. Eueuh anu jago sarua kabeh oge dadamelan Gusti. Eueuh anu sakti eueuh. Jeung naon keluarga kuring betrek dialapati ku Andika. Dukun ti mana anu geus ngamusuhan ka kuring teh? Oh, geura bejakeun. Mun Andika yang hafal jawabanana, taklukkeun heula dewek Ruminta. Mampu moal ngelekeun dewek katut pasukan dewek. Lamun Andika mampu naklukkeun dewek, maka baris dibere apal ku dewek saha nu marentah dewek di Ruminta. Ari kekeh teuing mah sok atuh maju kabehanana sakalian ngarah teu tagok. Kurang ajar nantang ilaing pasukan serang. Raden Sukma dilaga mere komando bari dirina oge sarua maju. Tina leungeunna pating belesat sinar wungu narajang ka Aki Ruminta. Para prajurit Raden Sukma dilaga kabeh pada ngarayunkeun tombak-tombakna. Siut wus 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 wer barasat wer suku kiuk. Mokaha mun seug lain Aki Ruminta mah anu jadi lawana. Abong mun teu kawalahan teh terus hancur paburantak awakna dirempug ku lawan anu sakitu lobana tarung sacara batin. Tapi kusabab Aki Ruminta mah geus panceg pinuh ku kayakinan, yakin kana kamampuan diri pribadi dibarengan ku kaimanan anu kuat kanu Maha Suci. Harita barang jeung jasad badagna di alam nyata husu ngawirit ngajadikeun datangna kakuatan anu rongkah. Datang mangrupa gulungan sinar bodas kaluar tina sakujur badana Aki Ruminta. Mapag panarajang lawan-lawana sakaligus mapag kakuatan sinar wungu anu jol-jol arek ngahujanan kana sakujur badana. Tuluy dipapag ku sinar warna bodas. Iat hiuk barasak gurilap des. Dua sinar sabaraha kali bantrok tuluy mengpar ngahantem ka prajurit-prajurit anu kabeunangan terus ngariles tanpa lebih ilang tanpa karana. Jenghak dadaki ade ngajenghak nandakeun dirina kateter mangsa mantengkeun elmu teluhna mampu dihalangan ku Aki Ruminta. Berebei getih seger mimiti kaluar tina sela-sela juru bibirna Ki Ade tuluy turun mapai gado. Gancang Ki Ade ngawurkeun deui kembang 7 rupana kana baskom eusi cai tuluy diparancahan celom. Keris warna koneng diancelomkeun kana cai kembang 7 rupa. Laju diangkat deui bari mapatkeun jang jawokan. Keris diantalkeun kana beungeut antal kana tarang panon peureum musatkeun panon batina. Ajiku si mata hiji lawang kulon lawang wetan
lawang kidul lawang kaler dibuka. Dedemit siluman selemin kabehanana hadir bantuan kuring anjing cai anjing sene ajining angin ajining wujud bungkelekan Andika jadi macan kumbang bantuan Pati Gundala gitu cek Ki Ade. Sarata di alam gaib memang harita teh beneran Ki Patih Gundala keur kadeseh kurang segan macan lodaya jeung kabeneran si Kuyang geus hasil ngabebaskeun Julpikar dibawa Indit ninggalkeun eta tempat muru ka alam sadarna ngumpulkeun pangacian bray harita Julpikar anu keur gulang-guring nahan kanyeri terus kapiuhan. Sedangkeun di alam gaib harita ngadadak loba maung gaur gajeleng macan kumbang datang yang harupan macan lodaya. Sora lalaki agem kadenge ngomong agem tina sungut eta macan kumbang ditujukeun ka Ki Patih Gundala. Halik ieu mah bagian dewek lawana Gundala euy. Halik gaur cek si macan kumbang bari ngagaur. Ki Patih Gundala gancang mundur. Tur saterusna macan kumbang jeung maung lodaya tuluy silih serang, silih sontrol, silih cakar, serta toleh ngaluarkeun sora anu ngagaur mangrupa sima pangabaran. Ngan tetep maung lodaya leuwih kuat tur kesit, mangsa nyingkahan jeung malas narajang. Macan kumbang mindeng kabeunangan. Ki Patih Gundala ningali di luar oge pihakna anu geus kadese loba prajurit-prajurit anu les kabentar ku kakuatan musuh. Betdalah Raden Sukma di laga oge rajana sorangan tetep can bisa ngabuktikeun mampuh atawa moalna ngarubuhkeun Aki Ruminta. Kukituna jeleng Ki Patih Gundala langsung keluar ngilu ngabantu. Daek teu daek Aki Ruminta di alam nyata kudu nguras tenaga batina supaya Sukmana teu kateter. Harita awak Ki Ruminta geus katempo luat leet ku kesang badag kesang leutik geus ngaragajag maseuhan saawak-awak. Tasbe anu dipake wirid sakapeung ngaceleng. Kopeah oge sarua kadang buukna karasa aya anu ngajenggut. Tapi pikeun Aki Ruminta moal nepi ka nyerah eleh kitu wae. Harita 8 prajurit meh ampir sirna deui dibabad ku Aki Ruminta. Tapi Sukmana Raden Dilaga teu nyerah pikeun ngadatangkeun prajurit ku ukur waktu sadetik. Cukup ku ngaheot oge langsung jungjeleng daratang sorangan. Aya kana 2 walasan jina harita teh anu datang laju ngahurup ka Aki Ruminta. Ki Patih Gundala tembong ngarangseg ku panarajang bareng jeung Raden Sukma Dilaga katut 12 prajurit. Moka Aki Ruminta rada kawalahan oge nyang hareupanana. Tapi sanajan ti kitu Aki Ruminta raga badag katut Sukmana tetep panceg pinuh ku kayakinan teu galider kitu wae ku kaayaan. Kocapkeun maung lodaya katut macan kumbang tembong keur silih gabrug jeung silih cakar. Aya meureunnan 100 rintakanana kitu nate. Antukna macan kumbang anu perlaya eleh ku maung lodaya. Les ciri macan kumbang sirna tur tumrapna ka Ki Ade ampir-ampiran ngajungkel awakna ka tukang bari utah getih kental. Dadana karasa linu balukar katembrang ku kakuatan musuh anu terus tembus keuna ka dirina. Tapi Ki Ade masih panasaran jeung masih kuat neruskeun deui tarung ilmu batina. Kukituna gancang manehna menerkeun deui diukna. Bari nyidakepkeun deui dampal leungeunna luhureun dada. Kagok borontok kapalang caramang.
Aing kudu bisa ngelehkeun si Ruminta kalah ka kumaha oge. Kudu ieu mah. Jeung teu sangka si Ruminta teh geuning ki wawasena kuat cadol teh. Ki Ade ngagarendeng di barung jeung kaget. Aki Ruminta surti kana kayan lawana. Mangka dina terus leuwih husu wiridanana pikeun nambah kakuatan kana Sukmana anu keur tarung di alam gaib. Malah mau nglodaya oge waktu nempo Aki Ruminta rada kadeseh kudu jadi lawan. Gancang luncat ngabantu. Prajurit nungtutan dikerekep buhuluna ku mau nglodaya kukutan Aki Ruminta. Gaur keples, gaur keples. Prajurit anu dikerekep ku mau nglodaya lusles jirimna mulang ka nagarana deui. Aki Ruminta ayeuna mah teu kawalahan teuing jeung nyaho celah anu jadi lawan. Jeung teu mere kasempetan ka Raden Sukmadilaga nyambat prajuritna deui. Ku kituna Aki Ruminta leuwih gesit deui dina nyang hareupan musuh. Khususna Raden Sukmadilaga anu kudu buru-buru dimusnahkeun ku dirina. Sabab memang eta anu leuwih kuat. Jeleng kolemat. Aki Ruminta tuluy luncat ka luhur bari metakeun dua leungeunna pikeun ngebabuk ceuli Raden Sukmadilaga dina kakuatan ilmu pungkasanana. Laju malik narajang ka Kipati anu sarua puhut ceulina pilih genti dihantem. Samemeh anu jadi lawan ngarti naon anu bakal karandapan. Corelat, jeleng kolebat, kalayang hiuk, cebrot, walah, alah, las. Jirim Raden Sukmadilaga jeung Patih Gundala langsung ngariles. Ilang karana, mulang deui ka nagarana, eleh jajaten ku Aki Ruminta. Rieg. Imana Ki Ade karasa ngarieg tarik jiga kulini. Disusul ku ngagerona Ki Ade anu panjang bari awakna ngajengkang ka tukang sarata utah getih. Beungeutna geseng tutung jiga tapak meuleum. Cengkang koleang blak. Awak Ki Ade tuluy nyang saya dina bilik. Kalayan dina kayaan anu kapiuhan teu inget di bumi alam. Melaan hayang duit nyawa anu jadi tarohanana. Can oge acan menang hasil ngadon diri anu cilaka, badan anu katempuhan, balukar tina heureuy ka batur. Renghap. Aki Ruminta tuluy ngarenghap miceun kacape. Mau nglodaya, kuyang. Hayu. Kula ayeuna rek mulang deui kana raga badag kula. Nuhun kana bantuan aran dikaduaan. Kula bunga sabab pihak urang anu unggul. Cek Aki Ruminta ka mau nglodaya katut si kuyang anu geus nyampak aya deui dina tonggong eta mau. Cuelat, kolebat, les. Sanggeus ngomong kitu, Aki Ruminta laju ngolebat ngiles Sukmana. Sukma Aki Ruminta terus ngiles di eta tempat. Pon kitu deui mau nglodaya katut si kuyang. Kunaon abah? Abah teh aya nu neluh? Tanya Julpikar ka Aki Ruminta. Satu tas kabeh kumpul deui pangacianana kanyerina geus leungit. Jalo. Tapi keun da geus dibendung ku abah ilmu kiriman teh geus balik deui ka nu ngirimna jalo. Nasaha dukun abah anu tos wantun ngiriman panyakit ka abdi teh bah? Wartoskeun bah. Urang dodog lah ku abdi ayeuna keneh eta dukun teh bah. Teu kudu jalo, teu kudu. Nah, bet teu kedah geuningan bah. Gemes atuh da bah. Ka jalma tukang jahil ka batur teh kawas anu moal maot wae bah. Ulah jalo ulah. Entong mekan bisi hidup malik cilaka. Ambu hidup moal miharep hidup cilaka mah. Cek Aki Ruminta bari ngareret ka pamajikanana. Pok harita Aki Ruminta cumarita deui.
Bener Jalu. Entong nekat. Leuwih kitu ulah dendamannya. Lawan we ku sabar mun aya naon-naon teh. Sabar tangtu aya watasna ambu abah. Sahanu teu dendam mun hirupna diganggu wae bah, Bu. Memang saha anu ridho mun didoliman wae ku deungeun. Tapi keun isukan oge hidup bakal apal sadukuna anu geus ngadolim ka pihak urang. Malah tong kaget mun isuk nampa beja eta jalma nyampakayan gering. Kadang sakratul maut alatan polana sorangan. Kitu tak Jalu. Julpikar katembong ngahuleng pok tumanya deui. Nah leres eta teh abah. Sareng pasti aya anu miwarangna. Nah saha eta teh nya abah? Kira-kirana anu geus miwarangna? Aya eta oge sarua. Isuk oge urang bakal apal. Nah saha anu nitahna eta dukun jahil ka urang. Pokona mah bakal kapanggih Jalu. Oh kitunya bah. Awas ya, sawai jalma anu jahil jeung anu nitahna moal diantepkeun ku aing mah. Cek Julpikar terus ngagerentes dina jero hatena. Ih Jalu, geura sare angguran mah jung. Geura istirahatkeun. Bieu tos nyorang ka sakit. Kudu pulih deui sapinuhna awak teh. Bener teu abahna? Ambu Ruminta bari ngareret ka Aki Ruminta. Anu dereret gancang nyarita. Jo geura sare heula Jalu. Oge ambu keun. Abah mah kagok moal wakas sare ieu teh. Aya implengkeuneun deui. Cek Aki Ruminta ngajurungan sare kaduaan. Ambu Ruminta gancang muru ka enggona, sedangkan Julpikar mah ngan karidug da memang harita teh keur aya di enggona Julpikar. Bah, abdi dipaeun atuh nya bah. Jalu sok. Da abah mah rek ka kamar tempat wiridan deui nya. Muhun mangga bah. Dug. Geus kitu mah Julpikar harita sare. Sedangkan Aki Ruminta muru ka kamar khususna deui pikeun ngawirid sarta ngimpleng kaayaan alam sabudeureunana ku panon batina. Teuing rek nempo deui kajadian naon eta Aki Ruminta barang jeung nyerelekna waktu teu karasa wanci peuting geus kaselang deui ku wanci beurang. Diburuan imahna Ki Ade tembong. Para warga ngagimbung awewe lalaki kolot budak. Nempo RT katut warga sejena anu aya di jero imah ningali kaayaan Ki Ade anu awakna ngabugigan, beteungna bucat, awak sakujur, marlenung sagede endog gundal gendol bijilan getih, panona molotot teu kicep-kicep, da puguh geus eueuh nyawaan, awakna teu gerak saeutik-eutik acan. Pak RT usin harita gogodeg kacida kageteun nempo kayan Ki Ade jiga kitu. Jaba bau hanyir lir bau bangke anu geus lilah. Di antara warga loba anu nempo. Ti luar aya saurang jalma anu anyar datang lalaki kolot. Seselapet tuluy ngagajleng ka jero. Ki Ade, cek eta jalma horeng Mbah Santa anu karek jol kadinya. Maksud mah arek nanyakeun ka Ki Ade hasil pagawean tadi peuting. Tapi barang jol kadinya cek warga yen Ki Ade teh geus palastra. Atuh Mbah Santa ruas kacida da sabab manehanana anu geus nitah ka Ki Ade teh. Tapi dina kayan keur kitu euleuh waktosna kabujeng seep keun atunya ieu dongeng urang cakapkeun heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.